Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep 3JS. Kumaha para wargi dararamang mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados sejamang dongengkeun deui. Hanca garapan dongeng Sunda anu kungsi katuna jejer cariosna teh nyaeta si Onyel. Kumaha atuh cenah kajucungan caritana ieu si Onyel? Urang sami-sami ngabandungan nya kana lumangsungna ieu carita. Nanging sateu acana diteraskeun pribados nada bantosanana kanggo ngasubscribe, like, comment sareng share. Atuh supados teh nyangkolong teuing kana waktos mangaitna kana wanci, urang enggal bae di kawitan. Wilujeng ngadangukeun. Jadi kieu yeuh Nyel. Kadenge bah oge ngamimitian nyarita. Sanyana kula teh nganuhunkeun pisan ka hideuk. Kajang adul katut ka saderek Unil. Cek bah oge bari mangut ka bah Unil. Kalayan pitulung Gusti nu agung hakikatna. Tur hidup sadayana syariatna. Ulah dina waktu ieu teh babalik pikir eureun tina kalakuan durjana. Sok malah ulah teh dina wanci tadi isuk-isuk teh nepungan jirim sitergos bodas alias Kakang Nurjati. Barabat ubah oge dicaritakeun kajadian kawilang eces jentre. Atuh teu kaliwat hiji-hijina teh. Bah oge ngalalakonkeun kajadian ngeunaan budak nu dipake tumal teh teteh lah eta teh pan budak menang maling ti pasir tunjung. Sedangkeun ari nu boga laku mah taya lian nyaeta juragan dadung anu muntang saraya ka marawig dukun panangeuhanana. Sanggeus nyarita jentre ngeunaan eta, bah oge teh teu poho deh nyaritakeun. Manehna nu kapaksa kudu deleka wisaya ka papada jalma nyaeta Kadarwati. Nah kituna mah sabab kapuntangan saraya ku alona nyaeta juragan dadung anu tetela adatna teh sok rada mincula. Tah kitu. Urang leuwihna mah celik putih celak herang. Kula kalayan murid kula sejak serah bongkokan narima kana kasalahan. Mudah-mudahan Kang Unil jang adul katut si Onyel. Oge Nyi Darwati hampura kana kasalahan kula. Cek bah oge mungkas caritana. Belagug maneh mah kieu euy. Pancena maneh teh sakti kieu euy. Tapi ningan maneh ku alo sorangan sieun nya. Malah daek dititah ngelakukan kelakuan kitu patut sagala. Ari guguran anu jajatin langsung matang tu bae aki teh adalah cantang tu menang ge. Bakal maksakeun jeung teu kurang kawani. Ngan anu jadi berat teh. Alokanya aki teh geus pasti jadi nasibna teh meureun bakal cilaka. Bakal kaancam mun aki bahak kana parentah eta si dadung. Ke. Nama ke hariwang oge. Lain alo andika teh pan pamajikanna si dadung. Cek bah Unil nanya dari anaker.
Bener Aisyah kumaha anu tadi kukula dilalakonkeun. Tapi sanyana si Dadung mah moal kudu lebar kana nyawa manusia. Saumpama manehna kahulag atawa kasinggung ku papada jalma. Ke Aki, cek Mang Adul. Lajeng kumaha atuh ayeuna teh ya? Pan Aki teh tadi teh nya sesatna tos liren dina ngalakukeun lalampahan awon teh. Sok malih saur Aki tadi, Aki teh pan cenah nyengemkeun bade andon bebela ka sakulo dulurna jeung turunan Ji Eyang. Nya Eyang Nuryati. Kula ge pugul lieur mikiranana ieu teh jang dua. Tapi jelas mah kula ayeuna geus eureun, geus ingkah tina kamunkaran. Tangtu lengkah kula bakal diaping ku pitulungna Gusti. Keun cara jeung katangtuan mah kumaha engke we. Anjir mane jadi jiga si Eyang sia ngomongna mah bawa Gusti sagala aing mah. Cek si Onyel bari gah gaye nyengserikeun ka Bah oge. Atuh saking ngeunahna eta si Onyel seuri nya atuh antukna. Nu lain ge jadi patinggah gaye milu seserian kabawakeun ku si Onyel. Hari mana kunaon Mas asa ulang-ulang wae sia. Hariwang engah. Kade Mas, ulah-ulang-ulang gerak kasurupan. Tapi ketang lo mun kasurupan. Ieu kumaha lamun kasurupan henteu gerak kalah kainget kana hutang. Barabe sia tapi halus lah inget kana hutang mah Mas. Cek si Onyel ngaheureuyan ka si Demplu atuh dikitukeun ku si Onyel teh. Si Demplu ngomongna meni bareubeuna keur ngan can kaburu nemalan. Can kaburu nemalan loba si Demplu teh kaburu torojol ambu odah nitah dahar bareng. Abah, iya apa tuh? Ya, arajakan heula urang tuang hayu. Tuh si Nyai geus beres ngakeuna ningan. Cek ambu odah bari tuluy asup deui ka jero. Si Onyel mah dig atuh asup miheulaan, sedangkeun nu sejen mah can aya nu cengkat-cengkat acan nungguan pangajak ti Bah Unil. Hayu ge, Mas, urang dahar heula ah, nam jang adul. Cek Bah Unil bari cengkat init ka jero imah. Nam Aki, urang tuang heula yuk. Cek Mang Adul ka Bah oge. Nah, atuh ari kana dahar mah eta si Demplu. Watotoroso miheulaan Bah oge. Sok padahal mapan tadi mah si Demplu teh sirikna curiga sieun diracun mangsa disuguhan kopi mah. Nah, ari kana dahar mah eta si Demplu teh sirikna rikat ka cida. Us atuh si Demplu abus dituturkeun ku Mang Adul jeung Bah oge. Barang Bah oge asup ka jero imah, luk atuh tungkul mangsa nempo Darwati. Dina mangsa nu lain tekul, nu lain mah atuh ngaralas. Nah, ari Bah oge mah sasadu heula minta hampura ka ambu odah katut Darwati. Ketir kacida babasaan Bah oge harita. Ketir alatan kaduhungna kana laku nu teu matut. Teu kagamarkeun ku carita sok sanajan beungharna basa. Mana geus dihampura ku Darwati katut ambu odah. Bah oge teh atuh kakara manehanana daek ngalas milu dahar babareung. Kacaturkeun dina wanci tumoke atawa sakira-kirana jam 8 peuting.
Kaayaan di kedong sigrong imahna Juragan Dadung teh bet kadenge atuh harengheng kudu ngadon cekcok omong pacental-cental ucap. Taya lian eta teh geuning anu keur parasea teh Juragan Dadung keur cekcok jeung pamajikana nyaeta Enden Nanung alatan tadi beurang. Juragan Dadung teh atuh asa diwiwirangna keur. Wireh dihareupeun guruna pisan. Nyaeta Enden Nanung teh atuh saolah-olah ngabolekerkeun kagorengan Juragan Dadung ngeunaan dek neangan wadal tapi kudu dikawin heula. Ari kituna teh cenah alatan ku geulis rupana. Sakirana geus teu betah dipikuh hukum ku dewek, cor sia geura mantog. Mantog itu. Teu melang teu nineng aing sia. Jong ka itu. Cek Juragan Dadung bari teh sirikna eta curug teh ngacir-ngacir we kana cukang irung Enden Nanung. Dina kaayaan cirik balilihan Enden Nanung teh atuh dijurung ku kapeuri. Nu geus lila eta kapeurih teh ditatahan ku manehanana nya atuh manehna teh maksakeun ngawanikeun diri nembalan kanu jadi salakina. Heug bae. Ayeuna kuring inhit. Sakira sangsara balangsak di baturan. Mangsa ayeuna nanjung jadi kieu. Cing inget mangsa tunggara di upahan. Ayeuna waktuna hurung nangtung siang lempang bari lain ladang jamuga. Maneh geus unggah adat. Heug ayeuna kuring init. Los ka itu, init. Nyingkah sia. Bisa diparabkeun ku aing. Cek Juragan Dadung bari teu ngareret deui sanajan ku juru mata. Enden Nanung dina kaayaan ramisak cerik balilihan teu ngareret kana nanaon deui manehna ge saharita ngusap birit bari init ngalengkah minggat ti imahna Juragan Dadung. Sakur-sakur pagawe nu kadon bubujang di Juragan Dadung mah teu bisa kumaha maranehna teh pating luk tungkul teu wani nanya-nanya acan eta ka dununganana. Harita dunungan anu init bari ceulik sabab geus pada apal pibahayaeunana lamun heug kababawa ku Juragan Dadung mah. Tangtuna atuh bakal jadi pimasalaheun anu lain biasa. Dina poekna peuting Enden Nanung nu geus lila dipepende ku pakaya sakala rupa teh waleh we dibabarikeun alatan muruhkeun pon kitu deui mangsa dek init-initan bujang hingga ka jauh dalah deukeut oge teu sirikna pan sok dianterkeun kana sado khusus kandaraan manehna. Tapi ari dina peuting ieu deui manehna kapaksa kudu leumpang anu jarakna teh kawilang anggang ka cida. Rasa capek geus karasa ti tadi. Tita tadi atuh Enden Nanung teh kesang jeung Cipanon teh atuh ayeuna mah jadi awor meh hampir teu bisa dibedakeun deui mana Cipanon mana Kesang. Katambah deui rasa kakeueung alatan teu biasa init-initan sorangan. Biasana mah sok aya nu maturan nuturkeun ka manehna. Nu nambah kapeurih mah deui nyaeta mikiran nasib dirina.
Dina jalan pasampangan pas pisan udah kalebah pucuk pasir ipis. Dina mangsa nyorang tanyakan neng nanung anu tanagana teh geus leuseuh kacida teu mampu deui atuh nahan kasadaran diri. Panon ranya zirah asa ubeng sehari tak atuh sakujur awak karasa lungse taya tangan pangawasa. Talah geus sakumaha bae eta usaha pikeun ngajaga kasadaran dirina tapi oleh teu bisa. Nanung kapiuhan di tengah jalan satapak anu nanya disimutan ku poekna peuting dipependek ku angin peuting nambah kaketir kaayaan waktu harita. Dasar pitulung dat nu kawasa nu taranang geui ti bongkokna welas asih ka makhlukna. Tukung silila atuh ti kidul aya kalangkang dua urang lalaki anu datang. Beki deukeut beki caang we eta cahaya obor anu dibawa ku dua urang lalaki nu leumpang teh. Tetela eta teh Bah Oge jeung si Demplu nu karek marulang ti imahna Bah Unil. Jongjon ayeuna mah teh dewek teh Plu euy. Ngemplong, cek Bah Oge bari leumpang nuturkeun si Demplu. Si Demplu anu leumpang ti heula bari mawa dua obor. Manehanana fokus dina leumpangna teh bari nemalan. Sumoon Bah Guru, pan kitu deui disim abdi ge bingah atuh. Wilah ayeuna mah Bah Guru teh tos longsong tina Bang Baluh kolbuna. ari Bang Baluh kolbu mah aya keneh euy. Canongsong dewek teh. Sabab apan sakumaha nu dibikanyaho ku ilaing. Alo dewek ke kanyah dewek. Aya keneh dina rangkulan si wawelek dadung teh euy. Cek Bah Oge, ayeuna mah beuki temres we kaciri pisan manehanana teh ngemuka keheul ka juragan dadung. Sumoon Bah Guru, nak kumaha atuh anu tiasa ku disim abdi lakukeun supaya tiasa ngabantos Bah Guru. Wah, nyaho teuing Plu euy. Nyaho dewek ke can kapikiran. Anu puguh mah sapanjang alo dewek can eso tina rangkulan jelema durjana mah. Tangtu bae dewek teh teu bisa sagawayah pikeun ngayakeun tinakan. Teu bisa dewek euy, teu bisa naon bae. Malah leuwih jauhna mah dewek teh bakal anger we kacangcang leutik gedena ge. Masih bisa diparentah tak ku si dadung. Heupan ilaing ge apa? Tiba heula ge. Kumaha lamun kahayangna dipungpang ku dewek. Kalau dewek bakal jadi korban, bakal disiksa boh lahir atawa batina. Hari ku dewek dek dipegatkeun duriatna teu bisa. Sabab alo dewek teh sakitu bogona tak kasih wawelek teh. Mana keur kitu? Randeg. Si Demplu atuh ngarandeg. Ai Bah Guru, Cek si Demplu. tinggal itu. Aduh, Bah Guru, aya nu ngagoler di tengah jalan ningan. Hoi. Saha cikan? Bah Oge bari dek nyeleungkreu nyampeurkeun ngan teu kebat sabab ditahan ku si Demplu. Punten Bah Guru, kela ulah gagabah. Pilih ieu teh rancang jalma nu jahat. Nu bade ngayakeun tinakan tuh hade. Ke antos Bah Guru mah di dieu. Keun disim abdi we. Nu bau bade mayun ka itu manyak urang caketan. Cek si Demplu bari nyampeurkeun. Kalayan waspada atuh manehanana teh merhatikeun kana sabudeureunana mana geus deukeut. Si Demplu lalaunan dongkok bari ngagiwarkeun jirim anu sare di jalan. Mana breh teh atuh. Mata kaget kacida. Astagfirullahaladzim Bah Guru. Bah Guru alah astagfirullah. Cek si Demplu nyalukan ka guruna. Bah Oge ge atuh teu talangke manehanana meh satengah lumpat eta ngadeuketan si Demplu. Mana geus deukeut sidik yen eta teh alona. Astagfirullah nung. Cek Bah Oge bari ngarangkul alona. Gap Bah Oge teh nyagap kana beheungna. Rasa udatna dina mah masih keneh karasa usik. Tananing den nanung teh saukur kapiuhan.
Lu kuat pangku euy. Cek bah oge dina kaayaan nyangkeh sirah denanu. Cul atuh obora digolerkeun. Gap ka denanu. Mana geus kitu gap deui eta obor anu digolerkeun teh dicokot ku bah oge. Tuluy cengkat leumpang ti heula nyaangan jalan titincakeun si Demplu nu keur mangku denanu. Heuleut sawatara waktu, bah oge jeung si Demplu geus nepi ka imahna. Denanung teh atuh digolerkeun dina amparan samak di tengah imah. Teu kungsi lila si Demplu mawa cai haneut dina baskom dibikeun ka bah oge. Amak baseuh nu aya dina jero baskom teh atuh dipeureut tepi ka eumeuh-eumeuh. Tuluy plok bae dikompreskeun kana tarangna denanu. Aya kana sapeuting nama bah oge katut si Demplu teh kemit anu keur kapiuhan. Dina sakira wanci haneut moyan brai panon nempoe. Denanung katingali beuntak lalaunan. Bah oge atuh bungahna keur nempo alona kiwari geus lilir mah. Konea denanung teh cengkat diuk. Leungeun katuhuna nyekelan sirah. Sedengkeun leungeun kencana mah nulak ka tukang nahan kasaimbangan awakna. Nah geuning geus aya di dieu. Cek denanung nanya ka bah oge. Geus tong waka nyarita nung. Ayeuna mah hidup teh karek lilirkeun. Keweh ngobrol namanya. Ayeuna mah yeuh inum heula. Cek bah oge nyodorkeun cai dina gelas meunang marancahan. Gep atuh cai ditampa ku denanung nu harita leungeunna teh lir anu lilinieun. Kalayan lalaunan gelas nepi kana baham tuluy dileguk bae caina diinum. Sanggeus caina diinum gelas dibikeun deui ka bah oge. Tuluy kadenge bah oge cumarita. Ayeuna mah dahar heula nu. Ke sakirana geus rada jag-jag awak kakara nyarita. Cek bah oge bari ngaleos manehanana teh mawa dahareun keur denanu. Denanu ukur unggeuh. Manehna nurut kanu jadi pamana. Mana teu kungsi lila bah oge datang deui. Datangna teh bari nanggeui alas piring tina hoe nu eusina sarupaning buah-buahan. Kop kainya nu. Gelas sarap heula dah. Jong ari geus sadar mah nya. Mang teh deka hareup heula atuh ayeuna mah sakedeung. Nek bantuan si Demplu. Teu nanaon meureun nya. Ayeuna ditinggalkeun sorangan ku mang. Cek bah oge nanya ka denanu. Atuh nu ditanya harita nemala. Nya mang teu nanaon. Da geus teu pati lieur teuing deui. Sok we mang bisi boga pigawean mamang. Tong jadi baluh gawe. Cek denanu ngayakinkeun ka bah oge yen manehna teh kiwari geus teu kunanaon.
Heuleut sawatara waktu ti harita maranahna mah tengah poe bah oge jeung si Demplu geus beres deui magawe. Mangsa balik ka imah teh kasampak Neng Nanung keur sasapu katingali ayeuna mah jag-jag belenjag beungeutna aya deui getihan teu pias cara tadi. Ai geus mulang ningan Mang. Cek Neng Nanung ka bah oge. Heuh geus Nung euy, geus beres. Kumaha hidup ayeuna geus rada leuheung? Cek bah oge nanya bari gek manehana diu. Curulung nyician cai kana gelas tuluy diinum. Si Demplu ge sarua manehanana teh gek bae diuk tuluy nginum. Kan pedah di si Demplu mah teu wani loba nyarita. Geus Mang. Ayeuna mah teu bali deung teuing sirah teh. Cek Neng Nanung bari tuluy manehanana gek diuk deukeut bah oge. Cikan. Nung, kunaon hidup teh? Aya kajadian naon penting teh make jeung ngagolere di jalan sagala. Nah dek ka mana atuh hidup teh jeung sosoranganan deui? Cek bah oge nanya ka Neng Nanung. Neng Nanung teh dumadakan atuh pameunteunna katingali bareubeu. Beungeut beureum luk tungkul deui ka handap. Tekung si Lila Neng Nanung kadaling ucap. Kieu sabenerna mah Mang. Barabat bae atuh ku Neng Nanung teh dicaritakeun kajadian nu kamari ti mimiti nya ayana gempungan di pila anu didatangan ku Ki Gempal mayit. Marwig malah bah bewok sabalad-balad oge teu kaliwat. Sok tambah deui aya saurang budak ngora anu anyar cenah di eta gempungan teh. Neng Nanung nyaritakeun yen bah oge teh sasatna mah ditatanyakeun ku nu sejena naha beuteung datang. Tuluy Neng Nanung nyaritakeun mangsa manehna ngadukeun kalakuan salakina. Nyaeta kalakuan anu hayang ngawin Darwati sagala anu pugum apan dibutuhkeun teh keur wadah. Alatan ku kajadian eta tu Juragan Dadung teh ngarasa diwiwirang ku pamajikanna ka di hareupeun guruna. Atuh antukna tina eta kajadian. Ti sabubarna gempungan tepikeun ka wanci sakira tumoke Neng Nanung teh dicarekan lak-lak dasar ku Juragan Dadung. Anu pamustulunganana Neng Nanung teh ditundung sapisan atawa diusir ku Juragan Dadung. Ai kituna teh sabab teu boga pikeun pangbalikan nya weh Neng Nanung teh dek balik ka imah bah oge. Ngan lantaran ku capek jeung sagala rupa atuh antukna Neng Nanung teh kapiuhan di tengah jalan. Tah kitu Mang caritana mah. Cek Neng Nanung nyaritakeun kajadianna teh. Atuh Neng Nanung bari lir anu kahudang deui kasedihna. Teu karasa eta Cimata teh bari nyarita teh ayeuna mah pipina baseuh ku remesna Cimata anu ngurutug teu katahan. Bah oge anu ngadenge kana lalakon tinu jadi alona manehna beuki ngalenta-lenta batu amarahna. Ngan parendene kitu sagedengeun tina kapeurihna eta lalakon nu dicaritakeun teh pikeun bah oge mah aya oge atuh hikmahna. Nyaeta sabab manehna teh bakal leuwih geunah lamun kudu ngayakeun tinakan ka Juragan Dadung teh. Malah mun sakalieun diparentah ku Juragan Dadung oge atuh bah oge teh moal bet kudu heurin kuletah pikeun nolakna. Atuh tekung si Lila si Demplu deh ayeuna mah cumarita. Aduh Pak Guru, waktosna seep. Euleuh nya. Waktosna seep para wargi. Caga tuh dugi ka dieu heula ieu nya dongeng si Onyel teh insyaallah minggon payun urang teraskeun deui para wargi. Sateacan pribados amit mundur amit mungkur pribados nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan. Tina langkung saur bahe carek ti calotot omong ti soledatna leta. Oge tina kakirangan sareng katetiasaan mugia wargi sadayana kersa ngamalu. Sakitu bae anu tiasa kasangakeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.